Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi wa rasulihi ala Allah. Namun kana ayat samina wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma ngalir ngamonya karena buruhan jalma-jalma bakal buruhan jalma mukminin nu dimaksud di dieu nalika situasi kondisi turun ayat dieu nyatana alladzina nyatana jalma-jalma istajabu anu nyumbadanan iladzina lillahi ka Gusti Allah wa rasuli jeung ka Rasulullah nyumbadanan kana naon du'aahu bil khuruji bil kitab kana pangajak Rasul supaya keluar pikeun ngalaksanakeun perang deui lama arada Abu Sufyan wa ashabu al-auda. Sabada beres perang Uhud aya beja pasukan Abu Sufyan itu berencana rek balik deui menyerang ke Madinah. Bukan jeung Nabi diajakkan para sahabat teh ayo mangkat deui sama tapi gitunya ayat tabina mangkat teh rencana tempat beli dipakai peperangan teh tempat jualan pasar Badar. Nanti pasar Badar. Jadi sekalian dagang. Kalian dagang. Wa tawa'adum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sukupan. Ayakeun perjanjian sarta Nabi jeung sahabatna di Abu Sufyan teh ditemuna di mana suku Badrin pasar Badar itunya al-amal mungkin menjadi Uhud setahun sabada perang Uhud. Jalma-jalma siap kalaluan siap berperang itunya siap berperang setahun sabada Uhud. Mimba lima asobahumul qawm mimba lima dina sabada perkara soban mengenaan hum kaya ladina mam al-qawm tatu padahal mah geus karasa eleh perang dina nalika perang Uhud diajak perang deui tapi semangat itu jalma-jalma mukmin tergentar semangat maranehanana bukannya Rasul ajak perang ayo bangkat itu di mana perang pasar Badar ya ayo siap jalma-jalma mukmin padahal nama eta teh tahun kamari teh di Uhud teh eleh itunya Kanjeng Nabi nawipan kebenangan di Uhud. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Lilladzina itu ketika jalma-jalma ahsanu anu migawe hade iladina minhum tiladina ku jalan taat ka Kanjeng Nabi wattaqau jeung sieun iladina sieun kana nyulayaan kana parentah Kanjeng Nabi ajrun azimun ari aya ganjaran anu gede nyatana diburuhan ke surga Gusti dijanjian ku Gusti Allah itu ya buruhna surga
alladzina nyatana jalma-jalma qala anu ngomong lahum kaladina sahana sumanusa padahal didinya aya anggara aya orang-orang munafik mah di antarana nu bin Mas'ud al-Asja'i karena bin Mas'ud teh ngomong mengaruhan ka pasukan mukminin teh nya mengaruhan kumapokna cek eta Nu'aim bin Mas'ud innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum atuh kita perang deui kita perang oge mah katanya innan nasa saestuna manusia di muka ieu Abu Sufyan juga tentara qad jama'u terus teman-teman ngumpulkeun lakum ka jeung kabeh al-jumu kana pirang-pirang kumpulan yo eta Abu Sufyan balda teh Gus mengajakkan jelema loba pisan di setiap kabilah diajakan itu maksudna lias ta'sirukum karena nahan ngabumi hanguskeun arahna kabeh oge teu sieun fakhshawhum maka kemusian arah jadi kabeh hum kata pasukan Abu Sufyan. Itu ayat di kalau ada temu ngahihi leunana teh. Nya. Kumaha tanggapan tidak mau minta fazadahum iman. Fazada maka tambahan hum kaum mukminin nang dari kalau ibadah karena iman. Di singsiran teh kalah kabeuki semangat kajen eleh mah syahid surga kisah syukur ali di telobaan malah sugan paekeun perang cenah para lubuh deui cenah mun eleh oge henteu era itu lobaan lain eleh oge era kajen kalah kabeuki semangat wa qalu ngomong eta jalma-jalma hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna ali nundukkeun ka kami Allah Gusti Allah kafina amrohu wa ni'mal wakil jeung eta sa hade-hadena anu dipasrahan al-mufaddilah al-mufawwad anu dipasahan ilahi kaya al-haram urusan dua itu Allah pangahade-hadena tempat masrahkeun sakabeh urusan cukup Allah unggul itu Allah unggul cukup mangandalkeun naon deui Allah pangahade-hadena anu dipasrahan pasal surah Gusti Allah. Kharaju keluar bayi para sahabat man Nabi serta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fauzu badrin maka pada nahonan ka pasar Badar. Wa alqallahu arba fi qalbi Abi Sufyan. Geus kitu Allah nibakeun kana kagimir rasa kasieun ka Abu Sufyan jeung tentara. Ulah cenah geuning mari ya apa heula oge di dieu mah di Badar yeuh. Cenah di Badar urang teh eleh baheula teh di Badar teh. Wah, bu ayeuna teh eleh we kitu tah. Eta Abu Sufyan sok kitu Abu Sufyan teh pamimpin mun urang mah Kopassus teh. Itu jadi pasukan anu sangat terlatih. Pasukan berkuda anu sangat terlatih grup Abu Sufyan teh. Jadi khusus gitu, jadi pasukan khusus si ya Abu Sufyan teh gimir kabeh tertulus teh palamiha tuh tedaratan kali teh kalah kabar ali deui soakeun sugan rek sieun cenah teh momen teh eta wakana ma'hum tijaratun itu kan para sahabat dan yang lagi kabar asalnya bawa dagangan itunya bapak
madu maka balik ya sahabat kabeh ibadat dia binikmatin kalau nikmat minallah ti Gusti Allah wa fadlin jeung kalawan kalaweran ku bisalamatin urip nikmat ya bisa jualan bebas terus menang pada Allah salam tidak perang mati kan gede lam yamsas hum suun lam yamsas temenaan hum ka sahabat para sahabat dan suun kagorengan nya teu aya perang teu aya nu paeh teu aya nu takut hukum mah bakti gede wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim wattaba'u jeung pada anu tiladina ridwanallahi kana karidwan Gusti Allah jalan taat ka Gusti Allah jeung rasulna dina kaluar pikeun ngalaksanakeun perang mahormat kana pangrot ti kanjeng Nabi pangrot ti Gusti wallahu dzu fadlin adzim wallahu jeung ari Gusti Allah tentu fadlin anu magaduhan kaloberan adzim anu agung ka jalma-jalma nu taat ka Gusti